Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'da. Alhamdulillah sabada manjatkeun puja sinareng puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala teh hilap shalawat sinareng salam pamugia tetep dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayu urang lajengkeun ngaderes ayeuna mah kitab Aqidatul Awam karangan Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Mangga urang kawitan heula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah sifatna Allah ar-Rahmani anu mapari nikmat agung di dunia sareng di akhirat, sifatna Allah ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat tungkul. Abda'u ngawitan abdi bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Warrahmani sareng sifat rahmana Allah, wabir rahimi sareng sifat rahimna Allah, daimil ihsani anu langgeng ngadamel kasayan. Palhamdu mangka ari sadaya puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah, al qadimi anu teu aya kawitanana, al awali anu tipayun atawa anu awal, wal akhiri sareng anu akhir, al baqi anu tetep bila tahawulin kalawan teu robah-robah. Tsumma sholatu tuluy ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan sarmada dina salawasna alan nabiyyi eta tetep ka Kangjeng Nabi, khairiman tegasna khairiman pangalusna jalma qad wahada anu nyata bertauhid itu man, wa alihi sareng kakulawargina Kangjeng Nabi, wa sahbihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi, wa man sareng ka jalma tabi'a anu turut itu man, sabila dinil haqi dina jalan agama, sabila dinil haqi dina jalan agama anu bener, ghairi mubtadiin bari nah henteu gawe bid'ah. Wa ba'du saparantosna maca bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam ka Rasulillah. Fa'la mangka kudu nganyahokeun anjeun biwujubil ma'rifati kalawan wajib ma'rifat, kalawan wajib nganyahokeun min wajibin lillahi tina anu wajib ka Gusti Allah. Isyrina tegasna 20 naonana sifatan sifatna. Wallahu mangka ari Allah teh mawjudun eta anu aya, qadimun anu qadim, baqin anu tetep, mukhalifun anu nyulayaan lil khalqi ka makhluk, bil itlaqi kalawan mutlak, wa qaimun sareng anu jumeneng, ghaniyun anu sugih, wa wahidun sareng anu tunggal, wa hayyun sareng anu hirup, qadirun anu kawasa, muridun anu ngersakeun, alimun anu uninga, bikulli syai'in kana satiap-tiap perkara, samiun anu ngadangu, al basiru anu ningali, wal mutakallimu sareng anu ngadauh. Lahu eta tetep ka Gusti Allah teh sifatun ari pirang-pirang sifat sab'atun anu 7, tantazimu anu narima kana dom ieu sab'ah. Faqudratun tuluy sifat kudrat, iradatun sifat iradat, sam'un sifat sama, basorun sifat basor, hayatun sifat hayat, al ilmu sifat ilmu, kalamun sifat kalam, istamarro anu narima tetep ieu kalam. Wa jaizun sareng eta anu jaiz, bipadlihi kalawan padol Allah, wa adlihi sareng keadilan Allah, tarkun ari ninggalkeun likuli mumkinin kana tiap-tiap anu mungkin, kafi'lihi saperti midamelna mungkin. Arsala ngutus Allah anbiya ka pirang-pirang nabi dawi fatonatin anu ngagaduhan sifat patonah, bisidqi kalawan sidik, wa tabligi sareng sifat tablig, wal amanati sareng sifat amanah. Wa jaizun sareng eta wenang pihakihim dihakna para rasul,
min arodin ari sifat arod basyariah bigari naksin kalawan henteu ngurangan kakhopi pil marodi saperti entengna gering sakitu heula wallahu a'lam bishawab.